Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra-mitra dongeng anu dipihormat ku simkuring nuju di mana we linggihna, buanu caketna buanu tebihna, pun kitu deui kan nuju ngalanglang buana di mancanagara. Haturan wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carita anu katunda sababaraha dinten kapengker. Nyaeta carios nyambung anu judulna Nyorang Alam Siluman, carita misteri. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kesaning Gusti Zat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, barigi nulur kabagjan tan wates uangana. Bagja lahir, bagja batin. Para wargi dina dinten ieu teh simkuring seja ngadugikeun bagian ka-11 karyana Andang S. Argayuda. Masih nyarioskeun dalam panuis nu kamandaka Nyorang Alam Siluman. Mugi wae non anu didugikeun ku pribados tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana kasakur anu ngadangukeunana atau memanawian sasireun sabenyeureunana aya guna mangpaat kanggo anu ngadangukeunana. Mangga para wargi, ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam. Mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Mangsa tengah peuting Wisnu kamandaka gumulung meureut acining peuting anu keur jempling. Jiwana jumurelat nembus lurung waktu anu tan hahalang. Laju kumolear ka awang-awang nganteur karepna muru langit beulah tungtung. Nyuai-nyuaikeun kulibang ka keueung. Jirimna diecagkeun ngudag sangkala anu kur ngabsah olebatan, nyingraikeun lalangse nembus alam anu mengkin simpe. Sora-sora anu pating harewas sadahariring anu galindengkeun gending, mirik centreng kacapi anu awor jeung gelikna sora-soring. Lir ngalisankeun sora para rahyang nu lumungsur ti mumunggang gunung. Cahya nu ngempur di langit belah tungtung, mulas peuting nu mungkin peteng, ngulangkeun panggupai kana jiwa anu keur usik marengan rong heapna Sang Badra. Wisnu kamandaka terus lunta nyusul-nyusul sora anu cumeluk, anu datangna duka tingti lebah mana, usik malikna lir tanpa wiwaha, mangprung muru tempat anu can pernah kasaba. Wisnu kamandaka anjog kalebah tanjakan anu harieum ku tutuhan jarangkung. Reg ngarandeg lebah pengkolan. Breh dina tetempuanana aya lengkob anu kacida endahna.
Mayak pakhejo ku kebon teh lir permadani raksasa anu ngampar satungtung tenjo. Basa Wisnu Kamandaka ngareret ke belah kenca, bet aya mojang gelis ku malangkang dina halimun peuting. Awak sampulur hade tangtung, soca cureuleuh hideung, alisna ngajedikkan hideung. Rambutna anu ngarumbai panjang galing ngundang. Punten Nyai, tiasa ngiring tumaros, najan jajantungna kerteg amreg akibat ku rasa aneh, Wisnu Kamandaka maksakeun mihilan tumanya. Oh mangga, bade tumaros naon kitu engkang teh. Nu geulis malikeun awakna bari maledog ku imut kareuit. Imut nu matak mirut. Paosna beres barodas, tapi sakolepatan katempun ku Wisnu siga aya sihungan. Kaleresan tepangsang salira, akang teh nuju ka sarung ka alam anu can pernah kasorang. Dupi ieu teh tempat naon namina? Wisnu Kamandaka teh datang ka lebadinya lain ngahaja, jadi teu apal di kaler di kidul. Oh baru, ieu tempat anu katelah tanjakan liang meong. Wewengkon Gunung Halu kareh kacililin, nu geulis ngajawabna berimut ngagelenyu nembrakeun budi parangi anu pikayungyuneun. Tanjakan liang meong, nah namina ahengnya, aya maungna kitu di dieu. Wisnu Kamandaka ngarenjag, geuning lumampahna teh bet kanu jauh. Bari ieu tempat teh ngaranna siga anu nyumputkeun Rusia. Aduh Kangkang, dati kampungkurna kitu, sim kuring mah teu terangkana sajarahna. Nu geulis teh kalah nyerenge, nembongkeun waosna nu ngaberes bodas lir inten berlian. Tapi deui-deui Wisnu Kamandaka sakolepatan nempo sihung tina waos anu ngaberes. Ngan teu jadi pamikiran. Disangkana mah babati lahirna ciri pikeun nu geulis sangkan beda ti batur. Geuning salira ludeungan nyalira aya di leuweung anu sakieu harieumna, bari dina kaayaan peuting nu simpe. Saha atuh salira teh? Wisnu Kamandaka ngarasa hemeng sabab manehna keur lumampa dina waktu anu teu munasabah. Nah make bisa tepung jeung Iwanoja, siga anu ngahaja nungguan manehna. Nami abdi mah kinasih engkang, naon margi sim kuring aya di dieu, eta mah rahasia Gusti. Moal tiasa disungsi ku pikir manusia anu ukur nuturkeun karep diri. Nu geulis teh bet ngajawabna ku kecap-kecap siloka. Jika lain jalma samanea, siga istri binangkit anu rucita dina ngareka basa. Sabot anu duaan keur ngobrol, halimun ujug-ujug beuki nganelan. Hawar-hawar ti kajauhan, sadaya sora anjing babaung manimelung. Manuk buak disasada dina dahan kai anu tomper ka jalan gede. Teu pati lila cari cangkas ngadadak nyeng sereng, disusul ku jeritna manuk sit uncuing. Kinasih, Wisnu barang ngareugeung ngaran eta Wanoja, hatena ngarenjag. Asarek sangaran jeung Ratu Siluman meong, kitu ceuk pikirna Wisnu Kamandaka. Geuning siga nu kaget engkang teh. Wanoja geulis anu kamu ngaku kinasih,
heraneun pedah nempo Wisnu Kamandaka siga anu ngarenjag bangun kaget. Sanggeus ngadenge ngaranna siga anu wabuheun. Akang yakin anjeun sanes bangsa manusia. Anjeun lain dantung tambulaku pasti tos apal lamun akang bakal ngalalar ke lebah dieu. Saha anjeun anu sabenerna? Wisnu Kamandaka yakin yen ieu anu jageulisan we hareupeunana lain bangsa manusia. Batina anu seukeut bisa ngarasakeun. Pasti ieu anu jateh bangsa siluman. Engkang becok keteras kekapanjangan nami abi anu saleresna Dewi Rara Kinasih. Abi emang nuju ngantos salira. Wanu jageulisan boga ngaran Dewi Rara Kinasih antukna balaka. Sabenerna manehna aya di dinya teh emang keur nganpi Wisnu Kamandaka. Dewi Rara Kinasih teu salah deui emang anjeun. Wisnu Kamandaka meunang jawaban anu pasti. Saluyu jeung anu aya dina hatena. Sabab Dewi Rara Kinasih sering tempo ngalang-langan pikirna Ratu Siluman meong anu geulis kawanti-wanti. Ngan Wisnu ngarasa heran beteu pupuguh ngadon amprok dina liliwatan mangsa anu can pernah kasaba. Peuting beuki simpe, halimun beuki poek ngarungkup sabudeureun alam. Sora anjing anu babaung kareungeuna beuki melung. Keur kitu hawar-hawar sadaya sora maung. Ngagerem tina rungkun anu pating runggunuk teu jauh ti Wisnu Kamandaka. Siga anu hayangeun katangar yen lebah dinya aya anu ngageugeuh. Dupi engkang teh satea atuh bet ngangolumantung ke tempat hara-haraeun sanes mangsa. Siga aya nu disungsi tapi teu kungsi kadugi. Nu geulis tumanya siga hayeung ngapal ka ngaranna. Sabab dina wangsit anu katarima teu disebutkeun ngaranna. Ukur dititah nungguan lebah dinya. Ari Nyai, kapan manangantosan akang oge panginten tos uninga. Saha ari akang? Wisnu Kamandaka aneheun. Sabab sakuna bangsa siluman mah geus apaleun kana ngaran manehna. Ke punten ngaseheula sakedap para wargi. Sakantenan simkuring seja ngiring ngemutan ka para wargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube-na teh acan di-subscribe, punten di-subscribe heula nya. Teu esane supersi mana simkuring medar dilalakon enggal dina kalajengan ieu carita. Biasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalian tong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana.
mangga urang lajengkeun. Kang Mas sanes jalmi biasa janten teu tiasa ditebak jenengan ukur kauninga yen salira bakal ngalalar ka lebah dieu. Dewi Raraki nasi mereka jelasan ngeunaan keayaan Wisnu Kamandaka anu lain bacaeun pantar manehna. Oh kitunya ngaran akang mah Wisnu Kamandaka. Wisnu Kamandaka antu geura ngabalaka ngabejakeun ngaran ditungtungan ku imut dalem ke Dewi Raraki nasi. Oh Kang Wisnu bahagia tiasa tepang sareng salira. Dewi Raraki nasi nembrakeun kabungahna ku bisa tepung jeung jalma linuhung anu kumanehna keur dianti-anti sabab rek minta tulung. Dupi kitu salaresna aya naon salila nganggo ngahaja megat akang dina liliwatan. Wisnu Kamandaka langsung tumanyangeunaan pamaksudan ieu Dewi Raraki nasi sabab cenah keur nungguan manehna. Kieu engkang sim abdi teh gaduh sepuh nuju udur akibat ti bebeut mang taun-taun teu teuseun usik malik uka naon anu cidra. Tah saur pituduh cenah mung salira anu tiasa nulungan eta sepuh. Dewi Raraki nasi ngabejakeun naon pangna manehna harita aya di dinya. Beda ceuk wangsit kolotna bisa cegede lamun ditambahan ku Wisnu Kamandaka. Euleuh di mana anu teu damangna Wisnu Kamandaka curinghak manehna salawasna siap tutulung ka sing saha wae rek bangsa manusia rek bangsa jin ku manehna teu boleh ditulungan ari tulunganeun mah. Tetebih ti dieu engkang masih ditanjakan liang meong yuk tuturkeun abdi. Saterusna Dewi Raraki nasi ngaleos diturkeun ku Wisnu Kamandaka murupa tempatan anu gering. Basa Wisnu Kamandaka leumpang nuturkeun Dewi Raraki nasi sora-sora araneh disarada deui anjing babaung deui beuki melung sora anu saheng nyeng sareng deui manuk jurig jugag jegug teu eureun-eureun peuting karasana ku Wisnu Kamandaka beuki geueuman. Srog kahiji imah anu kaayana siga wawangunan di zaman baheula. Gedong sigrong tapi sisina pinuh ku lumut. Wisnu langsung asup ka eta imah nuturkeun Dewi Raraki nasi. Tah eta nu teu damangna teh engkang teu tiasa usik malik. Ukur gular-gilar socona wae nyanggakeun pangropeakeun supados eta sepuh waluya deui. Dewi Raraki nasi nuduhkeun saurang jalma kolot anu keur ngagogoler dina pangsarean. Lalaki anu geuringna teh teu usik teu malik ukur gular-gilar panona tandani manehna masih hirup. Wisnu Kamandaka ti bareng asup ka eta imah bisa ngarasakeun hawa siluman. Jadi anu geuring teh lain bangsa manusia.
Tapi Wisnu teu kapapanjangan pikir, langsung ngaragap leungeun gering. Reupeureumm sakedapan, cakuatan batina ngotek tak dengan penyakit anu keur karandapan ku eta jalma kolot. Ieu mah kalebetna sawan bangke nyai, hirup keneh tapi kaayaanana sida bangke. Awakna oyag kabeh sami sarengkayan jalma anu tos maot. Wisnu Kamandaka langsung cumarita ka Dewi Rarakinasih ngeunaan penyakit anu gering. Nyanggakeun engkang kumaha saena sangkan eta sepuh waluya deui. Dewi Rarakinasih masrahkeun sagalana ka Wisnu Kamandaka, sangkan dipangubarankeun anu gering nepi ka cageurna. Ceg Wisnu Kamandaka kana beheung nu gering, laju diusap-usap ka luhur kahandap, gerencem babacaan. Cungungung, cungungung, kadenge deui anjing babaung beuki ngalanglaung. Cerit sit uncing jumrit ti kaanggangan. Seor aya angin ngagelebug ka eta ruangan. Cungungung, anjing beuki ngalanglaung. Korejat nu gering ngadadak misieun usik, laju ngagajeleng tina pangsarean. Tapi sageus ngagajeleng wujudna robah jadi maung lodaya. Langsung ngagaur bari ujelang-ajeleng. Matana mencorong ka Wisnu Kamandaka, tapi teu lila wujudna robah deui jadi jalma kolot. Jalu ulah kacidanuhuna geus ditulungan ku hideep, ti semet ayeuna ulah jeung bangsa kula bakal satia ka Andika. Mun boga kararepet atawa aya paniataan, geroan wae ngaran kula. Eta jalma kolot sajatina mah maung lodaya. Mere kecap-kecap anu bisa ngadatangkeun bangsa manehna ka Wisnu Kamandaka. Hatur nuhun sepuh, segala manat sepuh bakal diestokeun. Wisnu Kamandaka nembongkeun semua anu saolah-olah ngarasa bunga. Tapi batina Wisnu Kamandaka teu merlukeun sambatan ku sasaha. Sabab dirina geus gumulung dina kayakinan anu saestu. Keyakinan kekersening zat Allah Rabbul Alamin. Sanggeus anu geringna waluya deui, Wisnu Kamandaka pamit kana araya di dinya. Utamana ka Dewi Rarakinasih. Palesanana cenah rek neruskeun lalampahan, nu duka rek nepi ka mana. Sinang atuh engkang ka tempat nancikna waruga simkuring, di ditu di pangamparan rasa sisi Talaga Sukma anu wening ku herang Cisoca, nu gelis umajak ka Wisnu Kamandaka dina kecap-kecap nu matak teu kaharti. Kecap nu nyamunikeun ungkar rasa anu teu bisa katepi ku pikir. Maksudna Talaga Saguling. Wisnu Kamandaka jadi ingetin ke bendungan Saguling anu ngarobah Citarum jadi talaga. Pandidinya Wisnu Kamandaka pernah boga carita anu pernah sumanding. Mangsa keur ngabendung Citarum neruskeun dalam Sakuryang anu kaberangan. Sumuhun Talaga Saguling. Talaga
sangga anu pernah nyampunakeun rasa dina mangsa salira cekel damel di dinya. Pan harita singkang sumanding disaguling sareng wanoja anu wastana sami sareng simkuring nu geulis cumarita di barung imut nu ukur ngarenyu siga surti kana pepilih ati Wisnu Kamandaka anu ngadadak kageunggeuy ku paninengan. Wisnu Kamandaka ngahuhuleng salila-lila manehna ngarasa heraneun ku ieu wanoja bet siga anu apaleun kana sagala nu kaalaman ku dirina basa keur papuket dina masketna Duriat jeung urang Raja Mandala. Padahal ieu wanoja beda rupa, beda wanda jeung beda kahirupan. Nah, salira siga anu weruh kana lampah akang di zaman katukang salerosna ari anjeun teh saha atuh. Wisnu Kamandaka beuki hemengeun ku kecap-kecap Dewi Rarakinasi bet siga anu nyamunikeun Rusiah tina waktu anu geus kalarung. Teu kedah nyungsi kana margina ulah ting mapai kana asal muasalna engkang. Naon bentena alam anu parantos ka sorang sareng anu bakal datang. Naon sesahna ngorehkeun carita mangsa baheula sareng anu karanapan mangsa ayeuna. Sami gampilna, sami sulitna, teu tiasa kabaca soteh ku jiwa anu kakurung ku iga. Beuki matak hemeng kecap-kecap nu geulis beuki ngandung siloka anu susah rek macana. Lain baceun manusia samanea. Sanggeus Dewi Rarakinasi panjang lebar cumarita ka Wisnu Kamandaka reup alam beuki reueuk. Pengkolan liang meong di leubeung tutupan Gunung Halu beuki remeng-remeng. Nu geulis ukur tembong kumalangkang dina popoek peuting. Laju ngiles dina limun peuting nu beuki ngandelan. Kelembung angin puyuh datang lilimbungan ngalulun jiwa nu keur kumambang di tengah padang narawangan. Laju kumolebat mulu cahya anu sumirat tina waruga anu keur miraga meneng. Keblusuk mak manjing waruga korejat anu keur meneng dina simpe ngadadak lilir. Pun para wargi rupina caros nyambung anu judulna Orang Alam Siluman bagian ke-11 dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalejengan ieu carios. Popor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cuk lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kelepatan simkuring dina anggodi ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugumakeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.